aya corona apanya, aya demam anu getihan alias demam berdarah, aya oge kanker. Ih manis sararieun kitu, komo deui kantong kering, bahaya eta mah nya. Tuh ieu akang, ieu akang di dieu itu ulu eta si akang kabayannya cepil atana pipanci. Ieu akang dipengker akang. Aya geulis akang dikira teh menuju ngendok neng. Ari akang kitung teh mani disamikeun sareng hayam, sugan hayam ieu abdi teh akang. Ieu iteung upami kaluar leuwih teh kedah nganggo ieu masker. Nah kunaon atuh akang? Kan ayeuna teh usum corona, bisi katularan keneh. Abdi mah nganggo masker teh sok arang leungap akang. Muhun si eungap, tibatan ke katularan neng. Ih alim teuing nganggo akang. Euleuh akang, ieu bumi urang teh nya malibarawa ieu akang. Muhunnya malibarawa pisan, ampun geuning. Sampurasun. Rampes salamna kedah kieu ala Sunda nuju usum corona ceuli mah. Sumuhun ceuli mah salamna aja teh kieu. Ceuli mah bolong pong. Sebar arti teh angels. Sana ceuli mah ih. Duh, nona we di Amerika. Ayeuna namina janten angels, meuni gaya pisan. Meuni gayanya. Mohon atuh kabayan. Supados kahol. Ceuli mah mana atuh oleh-oleh nanti Amerika teh. Boro-boro oleh-oleh gitu. Abdi teh erek nagihan hutang. Utang mah atuh enjing wae nya ceuli mah anan bager, geulis deui nya kakobehnya. Panggilannya itu kabayan. Abdi enjing erek berobat tuluy nang awak ieu. Lamun enjing teu mayan, kayak angkanya 70%. Geus abdi rek nagihan heula kumaha sanesna nya. Dah yuk. Dah. Ulu eta nya si ceuli mah sapertos lanteun wae nya iteung. Kumaha atuh akang? Eta teh nganggut atos teh kanggo naon si iteung? Apanan tilas meser panci akang, panci di bumi teh tos barono. Kumaha si akang teh? Ieu enjing tos ribut naon atuh itu kakabayan. Henteu aya naon cu Ija, urang mah tadi nyarioskeun corona, manis sararieun nya. Sumuhun itu kakabayan. Urang teh kedah merhatoskeun protokol kesehatan. Urang teh kedah rajin ngawasu panangan. Kamana-mana nganggo masker. Jeung lamun ngobrol sareng batur, jarakna kudu 1,5 meter. Leres pisan cu Ija. Ayo namanya sararieun nya corona teh. Tetep pisan nya. Rusuk gitu aya naonnya? Luas ieu abdi mah luas. Cemimir cemungun kunaon ranusuk kitu aya naon? Jeung Ija hilap deui nya. Eta itu sareng kabayan pasti hilapin. Inteh dia aya acara naon? Acara naon? Emang aya acara naon? Cemimi, cemumun, abdi badah hilapnya. Pan dinten ieu teh aya acara Sunda di Karawang Gubernur Ciateum. Sumuhun aya pagelaran wayang golek. Aya si cepot sareng rerencanganna oge. Nah abdi bet Hilapnya sabuhnya. Acarana lewat munjungnya. Sades aya munjung atuh akang. hayu atuh urang nyaksenan. Ayo.
budak sadayana wilujeng enjing. Aduh cilaka ieu mah cilaka. Kunaon cilaka atuh cepot? Yo dangukeun ngabantun kebab sareng opak. Uhuy anu artina ngajawab mah ngajawab tapi kurang kompak. Sing kompak atuh ngajawabna sakali deui nya sok atuh der ayeuna mah bade kompak. Wilujeng enjing barudak TK Kalam Kudus Ciateun nu gareulis sareng karasep. Wilujeng enjing. Ah cilaka deui euy. Kunaon deui atuh cepot? Ngadahar opak sareng kesemek. Ahai anu artina kompak mah kompak tapi kunaon siga nu ambek? Sok sakali deui ayeuna mah bade kompak sareng sumangeut. Wilujeng enjing sadayana wilujeng enjing. Kumaha damang pangestu. Tah kitu atuh. Ieu nembe TK Kalam Kudus keprok kanggo murang kali TK Kalam Kudus Ciateun. Sumuhun atuh Kalam Kudus tea palalinter. Ye abdi oge gaduh pantun dangukeunnya sadayana jalan-jalan ka kota Kudus. Ngiring atuh I love you TK Kalam Kudus. Sip aha. Hei, eta saya pisan pantuna abdi oge gaduh ye pantun dangukeunnya nyandak baso sareng awi. Hoyong ih. I love you siswa siswi. Aya deui henteu pantuna? Aya atuh hiji deui katinggaleun. Nganggo baju biru. Kunaon henteu nu beureum? I love you kanggo ibu guru. Pokona mah TK Kalam Kudus Ciateun mah sip aha. Sip aha. Asik. Yeah. Hayu atuh urang keprok sip aha sakali deui nya. Hayu atuh. Urang sadayana kedah ngucap syukur ka Gusti Yesus anu tos nyarengat urang sadaya. Dina dinten ieu urang tiasa ngahibur dina acara Sunda TK Kalam Kudus Ciateun. Sumuhun cepot abi oge janten emut carita dina Alkitab. Carita Daud anu henteu sieun, henteu gimir ngalawan Goliat. Sanajan Daud awakna alit tapi tiasa ngelehkeun Goliat anu awakna badag. Leres pisan kumargi Gusti nyarengan Daud janten Daud menang. Pokona mah sareng Gusti sadaya pasti menang. Hayu atuh ayeuna urang ngawi ka kawihan Nabi Daud. Hayu atuh. Nabi Daud
anu karasep sareng galeulis hayu urang bade ngadua. Satu acana urang bade ngawi kakawihan hayu ngetang. Hayu ngetang hiji dua tilu opat jeung lima lipat panangan tutup soca hayu urang ngadua. Gusti Yesus abdi sadaya ngahaturkeun nuhun tina sagala rupi kasaean sareng panyarengan Gusti kanggo abdi sadayana pimpin acara Sunda di awal dugikeun katungtungna. Hatur nuhun Gusti Yesus mung dilebet nami Gusti Yesus abdi sadaya ngadua. Amin. Rerencangan sadayana ayeuna urang bade nyaksinan hiji tarian ti TKB keprok sadayana. Yeay! Tempat sirna paling insan lingkung lembut padus lengan ayam mangsa kampung jadi kota di sisi penghubungan Jawa nu tidak yang ngarusik kampung-kampung dekat di kota sisi gunung ada segala aja ngabantun balon menang di mana? Iya, abdi menang di jalan, tapi abdi hilap deui warna naon ieu nya? Hayu atuh, ayeuna urang bade ningali barudak teh Kakalan Kudus anu bade nyebatkeun rupi-rupi warna. Hayu atuh. Jangan dia rupi-rupi warna. Nanya, jangan iya warna hijau, iya warna kuning, iya lamina kulau. Bukan
Salinter pisan murang kali kalam kudus Ciatul teh kepro kanggo sadayana. Cepet, kunaon eta Rara belum kitu. Kieu caritana. Tadi abdi naik motor sareng Mamang Gojek. Nya pengasing pageuh saur Mamang Gojek teh. Ari abdi sak calik motor maju, ari gubrag abdi ditotong. Uluh, kunon atuh ongkoh nyepengan tapi murah atuh cepot. Sumuhun, abdi lepat kalah nyepengan karena tiang listrik. Yo, lepat atuh kedah nama nyepengna kanu cangkeng. Cangkeng saha? Nya cangkeng Mamang Gojek. Alim teuing sowat gitu loh. Naon sowat teh? Sowat teh siga entok anu beungna panjang. Eta mah soang atuh. Soang mah bibir anu kudu dioperasi. Suing eta mah, suing mah tina awi anu bisa ditiup. Suling eta mah salah sahiji alat musik di Jawa Barat. Suling mah anu sok mawa budak minta ditebus atuh. Culik eta mah atuh cepot culik. Culik mah bulet anu make saos kacang. Cilok, eta mah cilok. Ditakol geranya. Aduh ampun, tulung. Tos diboton aambekan kitu. Hayu urang dangukeun murang kali teh ka kalam kudus Ciatul anu bade nyebatkeun tuangeun khas Sunda zaman kiwari. Hayu atuh. Iya namina combro ocong di jero. Upami iya namina misro amis di jero. Atur nuhun. Namina supro suku di jero. Atur nuhun. Namanya cibai. Cibai. Atur nuhun. Iya namina cilok. Ya namanya cilik. Aci tikoy. Tuhun. Iya. Namina cium. Aci. Tilun. Acutun. Kenapa tutup konco? Iya namina cimol. Aci cimol. Or bisanya jajanan Sunda zaman kiwari teh. Ayeuna urang bade ngadangkeun rupi-rupi sasatoan. Mangga urang dangukeun. Jangan iya nami sasatoan. Iya namina beri sarana kieu wek. Atur nuhun. Jangan iya namina sapi. Suarana mu. Atur nuhun. Jangan iya namina domba. Suarana kieu be. Rencangan iya namina hayam. Suarana kieu petok. Rencangan iya namina monyet. Suarana kieu aa. Jangan iya namina manuk. Suarana kieu wit. Jangan iya namina orai. Suarana teh kieu. Jangan iya namina babi. Suarana kieu. Oink.
tiasa mainkeun alat musik angklung. Semohon, hayu tuh urang nyaksenan keprok sadayana. Sae pisan keprok kanggo sadayana. Yeay. Ayeuna urang bade nyaksenan tarian ti ibu guru TK Kalam Kudus Ciateun. Mangga urang nyaksenan.
pisan, hayu orang keprok kanggo ibu guru sadayana. Yeay. Cepot, gareng, palalinter pisanya murang kali TK Kristen Kalam Kudus Ciatel teh. Tadi urang parantos nyaksenan seni budaya Sunda. Sumuhun. Tadi urang parantos nyaksenan tarian, kakawihan, kaulinan barudak, angklung sareng sajabana. Orang teh apaan linggi di kota Bandung, Jawa Barat, janten urang kadang memulai seni budaya Sunda. Sumuhun pisan, kanggo murang kali sadaya oge, tong hilap, kedah geto diajarnya, supados pintar, abdi gaduh pantun, dangukeunnya, aya cai dina gelas. Diasupkeun kana botol. Ahai. Lamun hoyong naik kelas, Kumaha tah? diajarna kudu getol. Sae pisan. Leres pisan. Tong sare wae lamun hoyong pinter mah. Ye, abdi oge gaduh pantun. Dangukeunnya sadayana aya mobil warna silver. Wah, sae euy. Dipakena keur ngalapare. Dedeh teuing. Lamun anjeun hoyong pinter, Kumaha carana? ulah loba teuing sare. Leres pisan. Sumuhun, upami kedua diajarna, engke pasti hanjakal engkena. Ye, sapertos pantun ieu. Ka warung meser katuncal. Sabaraha euy? Sakalian meser jahe. Kanggo naon? Mun budak kedua diajar, Kumaha engkena? hanjakalna engke geus gede. Murang kali sadayana omatnya kedah geto diajar, sareng nurut ka emak sareng abah, gareng dewala henteu karaosnya waktos teh nyarelek, ayeuna toh sonten, hayu atuh urang mulih ka bumi. Hayu atuh mapai desa anu barana manggi domba disimbutan. Aya mangsana datang, aya oge mangsana amitan. Pileleyan, sapunyere pegat simpai. Pileleyan, paturai patepang deui. Mung dugi ka dieu nya acara Sunda TK Kalam Kudus Ciater. Hatur nuhun. Akang-akang, mami sae pisannya acara Sunda TK Kristen Kalam Kudus teh. Nuhun beri palalinter pisan ya sadayana. Sumuhun atuh sakolana di mana heula? Di TK Kalam Kudus Ciater. Itu nuhun akang. Upami urang ke gaduh putra engke didaftar ke sekolahna TK Kalam Kudus Ciater nya. Muhun atuh akang sakolana pasti bade di TK Kalam Kudus Ciatel. Aduh, itu naon atuh akang kunaon? Ieu patuangan akang ieu kurupukan ieu. Karunya pisan si akang. Oh, akang apana di TK Kalam Kudus teh masihan ieu tumpeng